Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummati ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wal maqalatu tsaminah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaminatu anu nomor ka-8. An Yahya bin Mu'adin ar-Razi eta tetep katampi ti Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Naon al-ilmu dalilul amali ileh kaol anu neme. Al-ilmu ari ilmu dalilul amali eta anu nuduhkeun kana amal. Ai mursiduhu tegesna anu ngabimbing kana amal. Wa kasyifuhu jeung anu mukakeun kana amal. Fala yujadu mangka moal dipendakan naon al amalu amal bidunil ilmi kalawan tanpa make ilmu. Wal fahmu sareng ari paham pemahaman wi'aul ilmi eta pelindungna ilmu. Fala yujadu mangka moal dipendakan naon al ilmu biduni tasawuri makna lafdi kalawan tanpa konsep kana makna lafad atau kana paham kana makna lafad. Wal aqlu sareng ari akal qaidun eta hiji kaidah lil khairi pikeun kasaean. Aya hamilun tegesna anu mikul lahu kana itu khair. Fala yujadu mangka moal dipendakan naon al khairu kasaean illa bil aqli kecuali ku akal. Adai anu ngadorong itu akal, anu nuduhkeun itu akal, anu ngajak itu akal ilaihi kana itu khair. Wal hawa sareng ari kahayang markabun eta hiji kendaraan lidzunubi pikeun pirang-pirang dosa. Ay mithlu sapinatin tegesna seperti parahu laha pikeun itu dzunub. Fala tujadu mangka moal dipendakan naon adzunubu pirang-pirang dosa illa alal hawa kecuali aya di luhur kahayang. Wal malu sareng ari harta ridaul mutakabbirina eta selendangna jalma-jalma anu garumede anu sarombong. Ai mithlu ridai tegesna saperti selendang lahum pikeun itu mutakabbirin. Wa dunya sareng ari dunya saukul akhirati eta pasar na akhirat. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man akhoda minad dunya minal halali hasabahullahu ilaih kana kaul anu neme. Man ari saha jalma akhoda eta nyandak itu man minad dunya tina dunya minal halali tina barang halal. Hasaba mangka pasti ngahisab hu ka itu siman saha Allahu Gusti Allah atawa huna kana halal mangga. Waman sareng ari saha jalma akhoda eta nyandak itu siman minad dunya tina dunya minal harami tina perkara haram. Adzaba maka pasti nyiksa hu ka itu siman saha Allahu Gusti Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis Sa'al Hakimu Imam Al-Hakim. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ayuhan nasu inna hadhihi dunya darut tiwai ilaih kana qaul anname. Ayuhan nasu he inget manusia inna hadhihi dunya saektosna ieu dunya darut tiwai eta tempat anu terjal. La darustiwain lain tempat anu rata. Manzilu tarhin tur ari dunia eta tempat susah. La manzilu parohin lain tempat bunga. Faman mangkari sasa jalma aropa eta terangeun itu siman hakana itu dunia. Lam yafroh maka moal bunga itu siman lirohoin karena menang kamakmuran menang ka ngeunahan. Walam yahzan jeung moal sedih itu si iman lisiddatin karena menang karipuh. Ala inget wa innaloha jeung saektosna Gusti Allah khalaqa eta parantos nyiptakeun Allah ad-dunya kana dunya
daro balwa sebagai tempat ujian, wal akhirata jeung nyiptakeun Allah kana akhirat daro ukba sebagai tempat balasan. Faja'ala mangka ngajadikeun Allah balwa dunya kana cobaan di dunia li thawabil akhirati pikeun ganjaran di akhirat. Wa thawabal akhirati sareng ngajadikeun Allah kana ganjaran di akhirat min balwa dunya tina ujian di dunia. Iwadon sebagai gaganti. Fayakhudhu tuluy nyandak si jalma liuti yuliu to kana yen supaya dibere si jalma. Wayabtali jeung narima cobaan si jalma liujza kana supaya diganjar si jalma. Fahdharu mangka kudu sarieun maraneh kabeh halawata ridhoiha kana manisna kerelaan dunia. Limaroroti pitomiha karena pahitna puting dunia. Wahjuru jeung kudu halijrah aranjeun sadaya ladzidza ajiliha tina ngeunahna dunia li kurbati ajliha kana kasedihna dunia di akhirat. Wala tas'au jeung ulah nareangan aranjeun sadaya pi umroni darin dina urusan hiji imah atawa hiji perkara. Qad anu geus mastikeun sa Allah Gusti Allah kharabaha kana runtuhna itu dar. Wala tuwasilu jeung ulah neruskeun aranjeun sadaya ha kana itu dar. Wa qad aroda barina nyata geus ngamaksad maha kersa Allah minkum ti aranjeun sadaya ijtina baha kana ngajauhan kana itu dar atawa kana dunia. Patakunu tuluy bukti aranjeun sadaya lisukhtihi kana benduna Allah muta'arridina eta anu ngabaleur kabeh wali ukubatihi jeung kana pirang-pirang siksana Allah mustahikina eta anu ngahak kabeh. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Adailimiyu Imam Adailimi. Wal maqalatu sareng ari maqalah atasiatu anu nomor kasalapana. Qala eta parantos nyarios Bazar Jamharu Imam Bazar Jamhar. Situ khisolin tak dilu ileh kana kaul anu neme. Situ hisolin ari genep pirang-pirang perkara tak dilu eta ngabandingan itu situ hisol ayatu sawi tegesna mapakan itu situ hisol jami'ad dunya kana sakabeh dunia ay am taatiha tegesna kana pirang-pirang perhiasan dunia wa amwaliha jeung pirang-pirang harta dunia. Atau amu tegesna kahiji dahareun almariu anu ngeunah alladzidu tegesna anu lezat wal waladu sholihu jeung kadua budak anu soleh al barru anu gawe hade biwalidayhi ka kedua orang tuana wa zaujatu sareng katilu istri as-solihatu anu solehah al muwafiqatu anu taat ailati tegesna istri tuti'u anu taat itu istri Allah ka Gusti Allah wa zaujaha jeung ka suamina wal kalamu sareng kaopat cariosan al muhkimu anu bijak anu ngahukuman al mutkinu tegasna anu dalam alladzi anu la yatagoyaru teu barobah itu ladzi wa kamalul aqli sareng kalima sampurnana akal ruya parantos diriwayatkeun anin nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon anahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi likuli amalin diamatun ileh kana kaul anu neme likuli amalin eta tetep pikeun saban-saban amal diamatun ari tihang penyangga wa diamatu amalil mar'i jeung ari tihangna amal si jalma akluhu eta akalna itu si mar'i fa bi qadri aklihi mangka ku kakuasaan akalna atau mangka ku ukuran akalna itu si mar'i takunu bukti naon ibadatuhu ibadahna itu si mar'i li rabbihi pikeun pangerana itu si mar'i wa qala sareng nyarios Umar bin Khattab radhiyallahu taala an aslur rajuli ilaih kana qaula anu neme aslur rajuli ari asalna jalma atawa ari pokokna jalma
akluhu eta akalna itu rajul. Wahasabuhu jeung ari kahormatanana itu si rajul, dinuhu eta agamana itu si rajul. Wa muruatuhu jeung ari wibawana itu si rajul, khuluquhu eta akhlakna itu si rajul. Wasihatul badani sareng kagenep sehatna badan. Wal maqalatu sareng ari maqalah al asyiratu anu nomor ka-10na Anil Hasani al Bisri eta tetep katampit di Hasan al Bisri rahimahullah. Laulal abdalu naon laulal abdalu la khosapatil ardu ileh kaol anu neme. Laulal abdalu lamun teu mah teu aya pirang-pirang wali abdal la khosapat maka yakin lenyap jatuh ruksak naon al ardu bumi wama jeung perkara fiha tetep itu mah aya di itu ardu. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi al abdalu arbauna rajulan ileh kana kaul anu neme. Al abdalu ari pirang-pirang wali abdal arbauna eta aya 40 naunna rajulan lalakina. Ithnani wa isruna nu ari 22 bisami eta tetep aya di Syam. Wa thamaniyata asyara jeung ari anu 18 bil Iraqi eta tetep aya di Irak. Kulama mata dina samangsa-mangsa parantos maot minhum ti itu abdal saha wahidun saurang. Abdala mangka ngagentos saha Allah Gusti Allah makanahu kana tempatna itu wahid. Fa idza jaa mangka di mana-mana parantos sumping naon al amru urusan nyatana poe kiamah mun ditakwil. Kubidu mangka dicarabut nyawana itu abdal kulluhum tegesna sakabehna itu abdal fa inda dzalika mangka dina nalikana kubidu kulluhum takumu mangka bakal ngadeg naon asatu kiamat. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis al hakimu Imam al Hakim. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi lang takhlual ardu an arba'ina rajulan ilaih kana kaul anu neme. Lang takhluwa moal kosong naon al ardu bumi an arba'ina rajulan tina 40 lalaki mithla khalilir rahmani anu sapertikeun kekasihna zat anu maha penyayang nyatana Allah ari eusina Khalilir Rahman teh sapertikeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Fabihim mangka kusabab itu arba'ina rajul yuskauna di pasihan rezeki makhluk di dunia. Wabihim jeung kusabab itu arba'ina yunsaruna ditarulungan manusia. Mamata tepati-pati parantos maut minhum ti itu arba'ina sa'adun seseorang illa abdala kecuali bakal ngagentian sallallahu Gusti Allah makanahu kana tempatna itu wahid akhra ku anu sejen. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Tabrani Imam At-Tabrani. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Thalathun mangkunna fihi fahuwa minal abdal ilaih kana kaul anu neme. Thalathun ari tilu man eta ari sasajalma kuna eta bukti itu thalath fihi eta tetep aya di itu siman. Fahuwa mangka ari itu man minal abdali eta tetep ti sapalihna wali abdal. Arido tegesna kahiji ridho bil qada'i kana qada wasabru jeung kadua sabar an maharimillahi tina pirang-pirang perkara diharamkeun ku Allah. Wal ghadabu sareng katilu ambek geheul fi dzatillahi di jalan zat Allah artina ambek karena Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Ibnul Adi. Walaula sholihuna jeung lamun teh mah teu aya jalma-jalma anu saroleh
Ail qaimuna tegasna jalma-jalma anu ngaradegkeun bima kana perkara alaihim tetep itu ma wajib ka itu qaimun min hukukillahi nyatana pirang-pirang hak Allah wa hukukil ibadi jeung pirang-pirang hakna para hamba lahalaka maka yakin pasti ruksak saha atolihuna jalma-jalma anu toloheor kabeh jalma-jalma anu tukang nyieun karuksakan ail fasiduna tegasna jalma-jalma anu gawe karuksakan bitianil maasi kumi gawe kana pirang-pirang pamaksiatan walaulal ulama jeung lamun teu amah teu aya para ulama lasoro maka yakin jadi saanna sumanusa kulluhum tegasna sakabehna itu nas kalbahaimi eta tetep sapertikeun pirang-pirang sato. Qala parantos nyarios Abu Laits rahimahullah manjalasa inda alimin ilaih kana kaul anu neme. Mana risa jalma jalasa eta calik itu man inda alimin disandingeun jalmi anu alim walam yaklir barina teu mampu itu si man ala hifdi syai'in kana ngajaga kana hiji perkara kana nalar kana hiji perkara minal ilmi nu tetep itu syaitina ilmu nala maka ngaraih itu si man sab'a karomatin kana 7 pirang-pirang kamuliaan. Padlal muta'allimina tegasna kaiji ngaraih itu si man kana kautamaan jalma-jalma anu ngararaji wahab sahu jeung kadua katahana itu si man ani dzunubi tina pirang-pirang dosa wa nuzular rahmati jeung ka tilu turuna rahmah alaika itu siman halahurujihi dina nalikana kaluar siman min baitihi ti bumina siman wa idza nazalat jeung kaopat di mana-mana turun naon ar-rahmatu rahmah ala ahlil halqati ka pengikut pengajian halaqah kan pengajian kajamaah pengajian hasola mangka hasil lahu pikeun itu si man naon nasibun bagean wayuk tabu atau wayak tubu jeung bakal nyeratkeun Allah lahu pikeun itu si man taatan kana ketaatan madama dina salagi langgeng si man mustamian eta anu ngupingkeun wa idza dhaqa jeung kagenep di mana-mana geus rupek naon qalbuhu hatena si man di adamil fahmi karena teu paham sorok mangka jadi naon gemuhu kabingungna itu si man wasilatan eta jadi perantara ila hadratillahi ta'ala menuju ka hadirat Allah ta'ala wa yaro sareng katujuh bakal ningali si man izal alima kana kamuliaan jalma anu alim wa dhullal fasiki jeung kahinaan jalma anu pasek payamilu tuluy condong naon tabuhu watakna itu siman ilal ilmi kana ilmu wa yaruddu jeung nolak itu naon qalbuhu hatena siman anil fiski tina kapasekan walaula sultanu jeung lamun teh mah eueuh pemimpin lahlaka maka yakin pasti ruksak ngaruksak sabakduhum sebagian manusia ba'don kanu sawarehna deui bil qatli ku ngabunuh wal ghasbi jeung ku ngagasab wa ghairi dzalika jeung salianti itu madzkur minal qatli wal ghasbi walaulal hamqa jeung lamun teh mah teu aya jalma anu lemah pikiranana jalma anu bodoh ai ladzina tegasna jalma-jalma pasadat ruksak naon ukuluhum pirang-pirang akalna itu ladzina la kharabat maka yakin rusak naon ad-dunya dunia ai la pasadat tegasna maka yakin ruksak naon al-biladu negara wal manazilu jeung pirang-pirang imah walaula rihu jeung lamun teh mah teu aya angin la antana maka yakin bau busuk naon kullu syai'in saban-saban perkara bisababil jipi kusabab bangke wal maqalatul hadiyata asrota
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.